Udah, Jang. Leh. Dik dah. Udah tuak taik ya dia mah tuak taik bae jangan mana. Terus di mana dia tak? Tah aing beli kerudung tah jeung maing. Oh. Bagus dong ya. Jelas. Ripuh. Ripuh kunaon dia, Jang? Ripuh leh. Ripuh pokoknya mah. Oh, ripuh kunaon, Jang? Coba jelaskeun. Atuh aing hayang gawe ka pabrik kudu make duit eta ge bari jeung berkanjut-kanjut. Iya, lanjut segala. Nah, itu maksudna. Maksudna berjuta-juta. Oh, Bari jeung eta ge kudu make lewat calo edan. laju hubungan jeung aing naon? Atuh henteu sih ye aing hayang usaha kitunya leuletikan dadagangan. Tapi eueuh modal, aing lain kudu bersyukur ka Gusti Allah leh lain. Cuman asa sedih teh ya. Aing dahar jeung uyah bari jeung sanguna di kepeul-kepeul. Pating. Gitu doang mah aing boga Jang solusina tenang bae. Bener dia yo. Naon coba? Dia mendingan nginjem duit bae ke Bang Emo. Dia ngelop. Rorosaanan dia yo. Ih, bener kan? Bener tangkurak beung dia ngait. Dia mau beres solusina aku Jang. Leh, oke, kuaing dihargai solusi dia, tapi hampura beleh sabadung-badungna aing bagi aing mah haram eta riba ngalir dina darah kijang. Dah. Salapar-laparna aing moal kudu tang ngadu kana Bang Emo. Hayang aing mah. Pokona mah TGBKL. Nanti GBKL Jang. Teu gira bae ka laut. Dia mah Bang Emok anu ieu kerudung mah kan. Hayu ge. Aing jem. Dia mah Bang Emok nu kieu teh meureun ya. Hayu ge. Kadi ge. Kadi ge. Diuk di dia. Ulah-ulaheun eta leh. Kieu ge nya aing selalu percaya bahwa pitulung Allah mah pasti. Yang penting urang daek ngadoa, ikhtiar, jeung kitu bae pokona mah. Tumben dia bener Jang. Santap dia Jang. Ya, dia mah Bang Emok nu kieu teh meureun nya. Oke, lebih beja lamun emak nanyakeun geus dipake ku si Kijang. Dia mah nu kieu teh meureun ieu tah Bang Emok na ieu, ya. Satu, kami berjanji. Dua, kami berjanji. Tiga, kami berjanji. Empat, kami ngaleungit alias teu bayar. Rosa.